Sampurasun, salam sejahtera kanggo wargi sadayana di tatar Pasundan. Urang salaku manusia nuku melar ka alam dunya, nu ngagaduhan akal budi pamilih anu pasti, alat ti Gusti anu maha suci, nyatana sang sejati. Di mana lamun urang tadi lali kanu sajati, tangtu bakal kaluli-luli ku pribadina. Nyatana pribadi jiwa anu lemah, anu ngan sakadar kagugulung ku pikiran, anu ngan sakadar kagubelenggu ku perasaan, hirup ngan sakadar nungtun kana kahirupan dina jasmania, bakal kaluli-luli dina dirina hirup anu moal nyorang kagenahan jeung katumaninahan, lumampah di alam kanyataan, sakadar jadi budakna kahirupan, nyatana pikiran pribadi nyarira. Sabab bersemayamna setan anu disebatkeun tadi pikiran, anu disebatkeun tadi siluman, anu disebatkeun tadi jin, sanes di luar adalah wujud pikiran pribadi nyarira anu mangaruhan ka urang tatkala urang salaku jiwa anu lemah, anu lempeuh yuni, anu teu kuat dina nyorangna ieu kahirupan, sehingga lali kahirup teu hilap kana purwa daksina. Kitu dina ieu panggeuing, muga sing janten pangeling-ngeling. Sampurasun.